Sisi balong ditambahkan, momok bolong dicolokkan. Aduh, di dia asa taris kieu, asa yang nyalnap nyalnap heula itu hes Duh, si Asep teh kenaon Small skopok gawean ku aing sia. anjing gabel. Awas ku aing geuleukeun anjing. Sep, ya kenaon Sep? Naon? Iya, di si gabel didorong. Ku si Gabel? Oh, Ka aing kamar ngagawean aing tuh. Tuh keur sisi balong keur ngawur tuh. iya. Tuh dendam tuh sunturkeun deui tuh. Tuh. Si Gabel tuh Sep. Rek balas dendam maneh. Hayu. Kumaha sunturkeun deui heuh? Heeh, hayu. Marah nyet, geuleuh kan ku aing bisa.